Keturunan dukun. Tah. Dukun heula atuh nu ngabuka bro. Sok dukun. Ungan anu dudukun ka emaknya Ujang. Kabeh sukses. Ujang nyaho tuh mayor anu di kidul. Ka emak datangna. Ayo Ujang aya naon ka dia? Sebagai naon ini? Ini teh budak ora salakina ieu kunti teh kunti anu geus maot. Kieu abdi teh me. Mah, Emak Ujang lain me. Punten sok gugup di dibayunan kumat. Sok aja saya Ujang kita wiji-wiji kita pada banyer beas bari ding-ding abdi teh bogoh ka hiji awewe. Terus Namun eta budak awewe teh duka kumaha mah. Unga malam Jumaah sok ngiles. alah Sok teu aya. Kekelanan Ujang abah rek nanyakeun ai ngilesna teh ngiles ka mana teh. Nu matak abah abdi teh bingungna teh. Da mun teu manehna nu ngiles abdi nu sok ngiles. Astagfirullah. Ieu teh ngilesna teh cenah mah sok ningali teh ka astana. Oh. Kuburan. Ka kuburan. Oh, jadi mun kitu mah pamajikan Ujang teh kunti incu. Nah, teh anak menaba? Kedayeuna mah kunti geus incuan. Abah sanes heureuy abah. Abdi teh keur poek. Tan. Ini ya, kunti nu kaki. Ya Abi, kuntiu tiu. Saya keur make tieu. Kapan bete kasihaneun. Kunti make eo. Kelana nyai teh Aya kunti ngagugubuk eho atuh. kelana nyai itu bener maneh teh geus jadi mayit tadina. Hari adu cetan dibunuh, Aku saha neng? kuno jahat, hat, sedang berpacaran, ran. Teuing ngeun. Sakiluan atuh apa? Ayo apa teu milu. Lain kunti apa? Abah mah tong pipilueun euneuh. Cari luar ini cek dia aja. Cik itu kunak milu mati. Ujang mama tidak ada mereka eureun jadi dukun karena tuh cucu kan. Punten. Oh, saya. Punten. Mangga, Abdi keamanan je. Alah. maksudna Taya maksad. Adi mah keamanan nguriling we taya maksad. Ya wengi-wengi tinggal dari aya naon teh? Ngawi. Ayo nu sedang membicarakan masalah kunti ya, Pak Keamanan beri keun ibi mah. Lain ngalelewe. Abdi kamari kerjaga jam 1 tengah peuting. Anjing babaung. Anjing babaung aya kunti. Babaung aya naon? Aya naon? Aya bikangna. Eueuh. Sarua ati jeung abah da wajah. Manawi teh sieun ku sim kuring ring. Atuh kunti teh. Perbedaan antara jami jeung kunti ti. Ari jami mah saklak. Ari kunti mah saklak klak. Tuh tinggalikeun. Para mitra, kumaha nasibna eta kunti? Iklan heula berarti. Antosan heula. Moal aya 2, mebel aja. Naon lah. Martabak suep. Ya bakal, ya kadal. Martabak suep. Mama obatnya pahit. Lebok. Sipun. Kami para wargi palai tuang lauk ini teh kalau ucarakan. Keremes Pak Arjoman. Kumaha di Pak Arjoman teu daya, mangga keremes saha we eta mah. Kunti teh milu iklan. Aya kunti iklan. Minum iklan sia teu meunang. Oh dading tahu se. Oh dading tahu se. Aya kunti ngiring iklan remote. Aduh. Pami para wargi kai salah remote. Meuli deui. Mot. Ai jangan seumur rumah ada iklan remote. Keur ngaremotan awan teuing. Tadi ngecek remote na tuh. Punten. Oh, balik deui. Ayo. Geus penting ki aya tamarek naon atuh ieu teh? Somon ieu teh abdi teh terus terang we. Abdi teh nuju ka edanan Aya dana kunaon? Jalan ku hajang. ku awewe. Ulu. Astagfirullahaladzim ngawatir kitu Ujang. Boro-boro batur abdi ge watir ka sorangan. Ada Gusti Nu Agung. Deudeurnya Deuh abdi ge ka sorangan teh. ke urang mana awewe na teh jang. Ai teh bi istrina mah Urang mana teh? Cipatujah. Wah, ulu pisan ulu. Sepatu jasa larang.
Hari ujang si patujang mandi di cuci anyur ka kulon. Punten Pandak. ulah ngaracok itu. Abi nuju sedih. Tong dicanak heureuy. Oh, nuju cari. Aduh, bader, Tos ujang. pada emut urang sadaya si patujah depan di Lembang. Abi teh keur kanya nyerian. Ah, Gusti Nu Agung. Abi teh nyeri, abi bogoh ka anjeunna. Ayeuna Anjeunna bogoh ka abi ngan teu kenging ku kolotna. Aduh. Yang ai si patujah teh di parapatan gini gimana orang bareng yang bebaturan, orang patujah we di dieu. Gini papisah. Benten deui abi teh nyeri. aduh. Nepi ka ceuk asarna mah cai asa tua. Tuak. Cai asa tua, kopi asa muda. Udah tua. Abi teh dugu lupet kuinis. Siapa? Kan. Jadi bet klinis. Tah abi teh nyuhunkeun pameleng. Pameleng. Panu. Kapan aya paribasa pameleng muncang lebu kapungkur. Kebo muli pakantor. Aduh, ya, eta mah pamahalan ujang sama jeung jog-jog neuri odading eta mah. Wah, aja. Eta aja. Jog-jog lirik buah batu. Eta mah sami sareng manuk piit nganok-nganok kahormatan. Beuki jauh. Asa beuki jauh. Beuki jauh atuh eta mah. Eta mah jauh pisan. Tah, kitu geuningan ku paribasa mah aduh tos nyeri hate teh. Allah. Di mana teh kumahanya abi teh asa peulih pisan. Dah, Gusti Nu Agung. Ieu mah abdi teh terus terang anu nuju tekanan batik. Oh, batin. Batin mereka. Batik mah udang batik temennya bener tuh. Sing sabar ujang, sing narimakeun kana nasib takdir teu beunang dipungkir ya. Aduh, Bagja teu beunang disinglar. Dia papasten. Supaya ujang papasten ti Gusti Nu Maha Suci mah ujang kudu ditarimakeun ujang. Ku pasten teh di mana? Eta papasten teh ujang anu daerah eta Pagaden. Di Subangka itu papastennya. Di Subang Kakaler. Para mitra kumaha lajengna ieu Kunti? Aduh. Urang antosan. Iklan deh bae. Aya antosan iklan. Saudara pendengar, banyak kami akan bergabung dengan RRI Pusat. Oh, berita. Warta berita. Baik, berita akan kami mulai. Silakan. Berita-berita tidak penting. Kudu diomongkeun itu penting. Tempek sekarang kita ngomong patumpuk di pasar. Wengi tadi pergi ka uninga kada hati-hati margi. Wengi tadi teu aya lini teu aya naon. Rupina hujan moal waka turun. Dina turunna lain urusan abdi. Aya naon eta teh? Ramalan cuaca nya. Maksudna ramalan cuaca, maka yang lain urusan abdi. Guludug lungsur di paling kidul. Angin Wagyu. Aduh. Gelap. Cinta pemirsa, sing hariwang. Sing hariwang, margi guludug. Bade lungsur di balik itu. Kalau geluduk di kalungsur gitu sopan gitunya. Aduh, ampun. Para mitra, ieu teh mung sakadar heureuy. Sadayana oge heureuy. Daah, ieu teh sadayana oge saresna mah teu aya maksudna naon. Maksudna mah iwal ti mudah-mudahan Indonesia bersatu. Asal nyambung ya. Kemana tuh? Asal nyambung. Sejauh. Bapak Kadus teh hadirin, calet. Aduh. Bapak kadus sambutan. Bapak ini dulu penjaga kameraan anak muda calet. Alah, alhamdulillah pidato jiga nu heueuh. Semangat Pakai batik teh ke KPA. Ke batik pulpen 2 rakamnya. Berapa? Alah, saya sambutan dengan kitu we. Wayahna PBB anu bodas dapat bakal kudu dulunasan. Wayahna itu keur kabeh. Wayahna ulah anu tinggalun. Timiti Kang Wisan wayahna. Pernah di Karawang ingin kitu wayahna. Juga apa wayahna we eta aduh aing mah. Alah, atuh da urang teh. Tah bulan puasa kieu kadenya. Kumaha? Bulan puasa urang teh sing ararapi. Naon? Sing ararapi. Aduh. Ulah nepikeun ka Api kumaha teh? apik dari da puasa teh lain sakadar dahar nginum bungkul nya. Mata ulah sadeuleu-deuleuna. Ceuli ulah sadeng-dengna. Tah kitu
dina bulan puasa mah sing tiis ceuli harang mata. Baheula urang kungsi nanyakeun kumaha lamun carana hayang tiis ceuli harang mata. Dah mata. Abus kana kulkas hulu. Tiis. Mata heran tiis ceuli tiis. Tuh, tah ai paribasa baheula mah kolot sok kitu. Siga monyet ngagugulung eta naon? Kalapa. Ayeuna mah eta mah teh siga Naon? monyet ngagulung kalapa kopior. Asa teh kudu make kopior. Bapak sebagai kepala dinas di Tokyo, apa saja yang telah Bapak Wah, lakukan? di Tokyo. Tokyo buku, Tokyo mana? Tokyo. Nah, itu banyak yang harus kita peribahasa harus kita hidupkan kembali. Seperti tadi itu peribahasa itu. Iya, iya. Yang mana? Jog neureuy bojong loa itu. Oh, jadi Bapak walaupun keadaan di luar negeri masih mengikuti Masih mengikuti. bahasa Sunda itu, Iya. Pak? Apa dasarnya, Pak? Dasarnya aya nu ku kai, dasarnya mah aya nu ku ubin, itu macam-macam lah. Tergantung kemampuan. Ya, jadi dog-dog neureuy buah loa itu itu harus dipelihara Aduh. peribahasa mah. Rubina, di Sunda ada peribahasa yang Bapak hormati itu. Di Jepang sendiri peribahasanya gimana itu, Pak? Sama, cuman cara membacanya aja. Beda. Bedanya gimana, Pak? Seperti misalnya Sepertinya. kalau orang Jepang bilang jug neureuy buah loa. Ngomongnya mah sama. Sama. Cuman bahasana. Dialeknya mungkin, Pak, ya, dialeknya. Bukan doa. Anak mah pukul cuma. Ada orang cingan burujin. Burujin. Belujin. Maka jangan anak mah pukul cuma. Angre cuna ya teh. Eta mah teh manuk teh anak merak kuguncukan. Kan ku Jepang logat namanya. Jepang logat. Kan dua wae balik lagi itu lagu lagi. Lah? Lagu Jepang ge. Kumaha? Kumaha bahasana mah bahasa urang tapi kan lagu Jepang itu. Koe apa di budak susah. Ku api bato ku nana. Aduh, mun rana muda ku bujang oh. Ku api bato nana. Oh, eta bahasa Jepang lagu nang kitu. Sami wae da pinten sekedik-sekedik. Si Nena kayak gitu si Nena. Kumaha si Nena? Dodo teuing lalaki raheut tatena. Budawang berabayanya. Dodo teuing lalaki raheut tatena. Budawang berabayanya. Sinen teh. Si Nena. Da saudara laki. Tukang ngaguruh gitu si Nena. Ngaguruh. Aduh, Duh. apa sih kali ki mawa tetelo. Artina. Subuh-subuh dagang jamak. Agi-agi rada gelo. Tepupugu ngakan patromak. Kreatif coba ya. Caki-caki. Aduh, si katupinakan kalau urut kok. SMS lah SMS. Alah, ieu mah teu make lagu ti tadi nyarok cokoi mah. Ya Agung nu nyaroskeun Pak Asep Sunana lebaran mudik ka Kadupanak teu ti Agung duka atuh taroskeun. Nah itu teu tarawehan atos tos arwih tarawehan kita tadi. Mara si Truna mah diher. Tuh Asep Taruna tibatan jadi gubernur, saya Asep Taruna mah dianggot haji ya. Truna Udah wajib. Udah jika bugis mana Asep. Nunggak kuda kebayaran. Pada rek mereka dia lebaran. Si kakupingan dong. Siapa? Kakupingan. Aduh, kunti dagang bata. Terus? Mimiti siya barang penta. Lain. Ya batal ulun pare. Barang pentas juga remere. Rumah jalo udah mau bikang. Artina bisa jam seberapa ieu Jauh-jauh udah mah jalu udah mau bikang. Hari kesina nepi ka jam sabaraha ayeuna. Ieu nu hari makanan nepi ka teu naroro nya. Ayo peribahasa teh maka jadi ya kunti dagang bata. Apa air ka bangun? Sanunya Kunti dan cukuriaknya. kunti nuju kurian. Daun kunti ge sami we yang buka imam. Aduh. Alah, tah kitu para mitra. Kok mau lagu pisan itu kok? Lain ada lama disebut para mitra kudu kotak heula. Samarukna sanewarakeun mun tadi rek punten. Alah, aing we. Laguna lagu naon atuh kan geunaheun? Nu keras ya lagu keras itu Bimbo teh geuning. Naon euy? Nu kumaha? Nu keras ya lagu keras. Kumaha? Lagu nu Cilam peni mawa caladi. Padani emut ka abdi. Situ. Urang mah mere jalan, pek manfaatkeun. Situ nama aduh.
Teu ari mah cicing moal nyangkut-nyangkut. Ayeuna mah mangga we bade marere heug henteu digogoreng. Meuli huut meuli pensil. Aduh. Ulah kitu ulah komersil. Main catur si sileuit. Cuk batur bisi piluit. Oke jeung main catur si sileuit. Kok sebelum di tempat. Malah di tengah ieu malah. Aduh cek batur bisi piluit hati-hati. Aduh. Dam-daman lain permainan. Naon eta domba teh geus tanyakeun si berharga. Alamak. Lain dokter na uko penyakit na. Tah eta kaduh. Si Poance. Heuh Poance kumaha sehat? Cep ibing da ka dieu sote Poance mah hayang-hayang nunya. Tuh. Ampun aing mah. Ance waas bae namanya ance nih. Ance. Weh dangdeur digulaan. Ancemon. Ancemon. Jauh pisan. Tapi saya ance. Jeung kurang. Ngangomon sekedik. Nyariosna ance lahir. Acan. Ay acan mah lain kitu, geus acan. Alah, kok cing lagu pamuterkeun kok. Aduh. Kang Ibing naon bersababna suara bersin ai bersin sorana Hasim. Hasim naon atuh cenah? Siapa birungna akan kadongdong. Tuh, pan kabar wae jawabanna keur bae. Bebas we mah. Ayeuna mah para mitra ku abdi ditangtang urang tatarucingan we lah. Sok. Mengpeung aya sim kuring, aya segala di dieu. Sim kuring hayang naroskeun ye. Jawab ku sadaya tapi nu gancang. Hayam rintit nongeng ka langit. Naon, Bro? Hayam rintit nongeng ka langit. Engal ye. Eta jawaban bieu tut. Mana kok ayam rintit nongeng ka langit. Nah, Aya hadiah mun dipake aya. aya hadiah. Naon tah? Gelas salosin. Kelas Salosin serang tiket gratis Bandung Bali jalan kaki. Halo? Ya, Jawabannya Ayam rintit nongeng ka langit mah lieur kayak gini. naon? Anton teu lieur. Naon atuh? Jawabanana naon, Cep? Mangga, Asep, naon jawabanana? jawabanana Nya. termos. Termos, truna? Masih ke soto mangga apa? Ih, cacan, truna. Piring. Hah? Piring. Piring. Ayeuna diabdi ya. Sok. Naon pada mah anu dipikasih ieu ku Allah sareng ku setan. Gampil eta mah. Abdi ge bisa. Sok jawab heula nu bieu tah. Naon? Hayam rintit nongeng langit jawab naon? Termos. Termos, truna? Piring. Piring. Kang Ibing ada. Mana? Abdi mah ojek. Hah? Ojek. Ojek. Ojek abdi mah. Naon sababna? Cing, naon? Ibing na. Nah, urang mau kajawab cingan naon? Ka ibing naon? Hayam rintit nongeng ka langit. Nya. Tah. Jawabna ganas. Ganas. Naon ieu beutik dikeun? Termos. Nah, Kapan eta teh? Ganas depan asak teh disemprot ku termos jadi haneut. cik, dari mana itu na? Geus haneut, geus asak itu di piringan, mata piring jawabanana. Dari mana? Kirimkeun ka Mang Jumat nu aya di Sumedang anu pak ojek ulah kena. Gitu. Apa data segitu bener? Jentre. Cing. Jelas. Nah, norek masih antar ucing. Ayeuna buru dijawab. Halo? Halo? Norek masih antar ucing langsung. So. Sim kuring geus ngamitian beu. Hayam rintit nongeng ka langit. Bisi anu gadih tarucing ayeuna mangga. Jawab. Jawab. Ajukeun. Dipencet beureum keluar hideung, geus dikuringnya nanya. Hah? Dipencet beureum keluar hideung. Dipencet beureum. Keluar hideung. Cek, Sok, Asep naon? Sok cuma ibing heula. Cek aing boboko. Boboko. Ya, cikuing kanyeut. Dari naon? Cek abdi mah wati leunca we teh. Leunca, Waduh. salah kabeh udah benar. Naon benerna? Dipencet beureum keluar hideung. Bel orang negro kan bel pentol beureum dipencet beureum keluar hideung. Bisa wae boboko ge bisa. Urang negro. Naon sababna baboko? Teuing anak heula kela ti dieu heula. Apa kanyeut? Apa urang negro teh keluar? Hah? Keur sare teh di bea man. Hah? Keluar. Poho mana teh keur sare teh make kolor keluar. Oh. Kanyeut teh ketempo. Naon sababna baboko? Apaan era? Tutupan ku boboko. Ari mana leunca naon? Kapan lalakina?
da sumping istrina ti luar negeri nuang heula leunca 1/2 kilo. Jauh ya. Siapa jauh? Cing mana hiji deui kayak gini naon ya. Halo. Ya. Mun. Mun. Oh, ganas tos, tinggal hiji deui. Halo. Ya. Halo. Mun, naon, Pak? Oh, mohon. Wah, tepararuguh ya. Cing, ya taruh cing urang hiji deui. Ah, kayak bisa anu mere taruh cing. Halo. Halo, Ya. Nebe, Ya. ayo panorosan ya jadi goreng. Naon? Upami kaca pupus, biasanya kan dokter kepada teh pergi. Mohon. Tupi batok, pupus jangan naon. Naon? Baskom. Baskom, Batok. batok pupus. Jadi naon? Hah. Ayo, Batok pupus. Truna. Ai beling, ai Kaca mau pupus jadi beling, ari batok pupus jadi naon Truna? Jadi remeh. Remeh. Mana ade? Janten kela-kela batok peupeus jadi senalah. Senal. Remeh, senal. Sep. Kukumul. Kumul. Kang Ibing naon? Emer. Tinggal nih. Ari ieu naon dia naon? Batokna pupus kan barulah. Ya. Jadi remeh na. Pakai wadah remeh. Nah, kan manfaat remeh daripada katincakan pamali eta seurut sangu di wadahan kan batok anu pareupeus. Mata remeh. Mata remeh. Emang Mending senal. kumargi peupeus na sarareukeut daripada si urang kacugak mending disenal. Ya ieu kukumul. Apaan eta teh? Naon teh batok? Ya. Panu peupusna di rautan, jeung kukumul. Ari emer. Heh? Emer. Ah, nya urang teh ari geus beres gusup, geus beres naon mah. Ini teh kacai mau emer. Ai batok. Ari batokna dikumahakeun. Antep lain batok ai. Eta batok cuy. Karunya tuh. Cek batok teh ieu abdi Pak. Cek urang teh penting kene emer ya. Batok mah moal leungit. Emer bisa anu maling. Halo. Ya, sok Mak. Kuda sebra jalu jeung kuda sebra pikang. Sok Truna. Tamam. Ya. Tau, ade naon? Kela ya hiji heula. Naon mana deh? Kuda sebra jalu sakuda sebra bigang pamakananana. Pamakanana, Sep. Kela. Dia ngabedakeun anak. Nya Ngabedakeun anak batok. Ah, kayak bing naon? motor. Ngabedakeun. Salah. Jawaban naon, Pak? Jawaban nama, lamun sebraja lu warna bodas. Hmm. Garing-garingna gitu, lamun sebraja kita warnana gitu, garing-garing bodas. Lah, ari maneh? Talian ku tamam. Supaya eta warnana ulah pabrik teh. Tingali dina tuangna margi nu bikang mah isinan tungkul. Mawi pamakananana bedana teh. Apaan teh teh barang sakana teh dina batok. Eta teh Aya ojeng. ada itu. Apaan aya paribasa batok bulu eusi manfaat. Ah, benar. Ani ngari kuda sebra we da bosen. Ini teh kana motor. Da bosen aya nungguan kuda sebra ini teh kana Mending pikiran pamajikan. Kaon Ayeuna rek lebaran kudu mikiran kuda sebra kalian lieur. ini, ayeuna ini tembang jauh capek. Enggeus kana motor. Kada motor, ku bangke wong ongkos Batak jawaban motor. Halo. Alah, urang we. Halo. Halo. gelas. Acan. No aja. Can no can. Tadi le tarucingan mah anu lain-lain. Rek naon aing ngarajo kuda sebra. Halo. Ya. Mangga. Siram jeung siram ikan. Naon betana Truna? Nah, Paniti. tuh. Panitinya. Nah, mana? siram jalu di siram bikang. Cet. Karpet. Alah, korek aki. Tanyalah nu bener eta Ai aslina naon jawaban apa? Simpan dina ping-ping, Heuh? lamun naik ka luhur berarti jarum, Lamun naik handap? turun ke atas berarti bisa. Oh gitu. Ari ieu naon? Mane naon? Ku sabab naikna ka luhur ante butuh pajose ku paniti. Ayo mane da? Tah kumargi Duluan ya. Mama mama. Tah, tahu dia cep. Kumargi naikna ka luhur pasti mah teh ningali langit geus kalolotor jadi sireum teh yang ngecet. Aya karpet yo. Iya, naon ieu, Cuk? Apaan eta teh sideum teh garaya teh kana pun karpet. Oh, gitu. Ieu tina teh. Kulantan pusing eta sih. Juru. Jeung karpet. Oh, korek.
baturan aing jadi pacar kecil dulu. Siap wae. Pawatak bawa korek api ge. Eta mah karpet cet kabeh di bulu. Ya yakin anu mere tarucingna euy. Halo. Ya. Salam. Salam. Mangga. Ah, paehan ieu mah. Bayang nemalan lagi. Tah. Aya dieu. Halo. Kang Ibing can nu maot. Halo. Ya. Dikocok-kocok keluar. TV. Waduh, jawaban si Asep. Mana ya, Teh? PLN. Bah. Naon? Dikocok-kocok keluar. Kocok-kocok keluar ketos. Bila rucit jawaban. Gila. Jawaban teh terus ari Kang Ibing. Linggis. Tanyakeun aslina. Aslinya naon Pak benerana? Ye. Ah, aing mah euy. Halo. Singa. Halo. TV. Kira-kira. Ya. Non. Nawan 100.000 masuk 1.000 baler. Radio. Apa? Parem jadi jawabannya abi teu terang. Nu bieu tah kumaha dikocok-kocok keluar dari TV naon maksudna? Nya apa geus dikocok-kocok pantona teh? Teu kaluar we teh mana hayang keluar geus lanjut TV we. TV ada mana naon? Mah hurung sila menawa PLN. Ieu ketok. Apaan eta teh tiap-tiap kahurung mun kaduruk bakal tinggu panas mun keluar tina ceuli. Naon linggis? Ya linggis. Oh, dan beren pusing TV teh hurung. Kalau kana linggis ngamuk. Di papan. Yang lain bisa tragis wae. Yang tragis tadi di dulu. TV kejar sini. Hurung. Jeung pelet dah. Hurung teu sia teh. Kela hiji deui kagok. Halo. Halo. Jalan. Mohon. Sok. Hirup neangan liang pae. Neangan lap. Neangan lap. Sok naon ciptaruna? Patromak. Udah. Cek, si ada Tanah. Minyak tanah. Apa? Kalender. Naon urang mah euy. Sirup. Cing walerana naon ti Bapak? Mohon. Ulan. Leho. Ai urang tadi jawabanna naon? Patromak. Apa leho teh rujit? Nya. Coel-coel dengan patromak. Ada mana? Banjur ku minyak tanah. Tuh teh hanyir. Aya apa? Ayo cek dewek naon tadi jawaban teh? Naon apa? Naon jawaban abi atuh? Cek dewek naon jawaban tadi? Cek giming naon terakhir? Sirup. Apa ke sirup? Nah jawaban nu tadi naon tadi? Ayo cek lima kalender. Ayo kalender. Ayo pertanyaan naon tadi? Nah itu malah kau jawabannya. Hirup dengan Nya leho. aya nu ngalang wayang. Leho. Tuliskeun dina kalender. Tuh leho eta teh Bangsa mah kesalon ke sanes mah disebarkeun ka kalender. Kadang-kadang tadi bersih eut teh sirup. Orang di kudu tenang atuh tas pasian lewat tas tahun banyak rek ka mana wae eut sirup heula. Alah, ieu bukir kalau kabukir real kira kagok hiji atunya. Ya halo. Ya. Oh, nu ketemu. Oh, kamu berarti salah urang. Alah. Terus, halo. Halo, naon Pak? Nuhun. Ieu aya Asep Cunandarna aya. Nya ketungguan ke pulang ti dieu teh nya. Tah jika nama urang teh geus mejana eureun nah. Capek atuh da. Jenis karolot tadi. Jeung geus karolot atuh, rek naon urang wae hirup teh. Buka era. Geus arincuan. Mun di urang ngalalar tidak henteu. Kieu we terus. Tah nyangakeun kasadayana wilujeng nyangakeun wilujeng ngajalankeun ibadah saum di bulan suci Ramadan. Ulu ieu ti Cianjur aduh ieu mah geng ku abdinya di wartosan dieu Cianjur segala tuh. Naon atuh? Abdi bade naroskeun SIM abdi sareng SIM kuring naon bentena. Tanpa gesong. SIM abdi A, SIM kuring C. Naon pangna A? Pan abdi si abdi baturan teh ngaran teh abdi. Boga mobil SIMna A. Uing mah da boga motor geus we SIM kuring mah C.
Tah kitu nyangakeun kasadayananya. Wilujeng, aya. Halimun nyangkrung dak langit gemendung duh panutan ati gelisting katum diri halimun katinu na langit kerecedem duh panutan rasa lebar temen uci soca di soca nu masehadami kadudu gening begibaga salira ngetlepkeun ti soca hate akan